Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Pagoslul kapaini tuluy disunnahkeun ngumbah dua tampah. Pasunna goslul kapain. Pagoslul kapaini tuluy disunnahkeun ngumbah dua tampah telapak tangan jeung tonggongna. Ngumbah dua tampah ma'an bari bareng. Hartina henteu sunat bisi dina wudu teh kusabab aya ngaheulakeun katuhu mandeurikeun kenca tuluy we urang teh nganggap ngumbah lamun kokocok leungeun teh yeuh memeh kakemu urang sokocok leungeun pan dua meureun dikumbah we ku urang teh hiji-hiji menang pasunatan henteu eta mah sunatna bareng gitu. Matak bahasa dina wudu aya sunnah ngaheulakeun nu katuhu eta teh kur dua perkara teu loba. Hiji yaden nu kaduana rijlen. Leungeun anu mana? Leungeun anu tas ngumbah wajah. Ai mimiti mah pan lain ngumbah leungeun tapi silahna kokocok leungeun eta mah gitu. Jeung ngumbah suku kur eta dua anu nyunahkeun katuhu mandeurikeun kenca. Salian teh eta disunahkeun bareng. Ngumbah wajah beungeut teh pan aya bagian kanan aya bagian kiri pipina aya dua henteu bareng eta mah. Ceuli ge aya dua bisi disangka nu katuhu heula disunatkeun henteu sunat bareng eta oge. Terus enon kokocok leungeun bareng eta oge. Penting orang apal najan orang geus biasa sok bareng. Jadi babarengan kaluarna teh. Naon dieu teh ya. Ingat kene. Jadi sunat bareng. Kena sok ngutruk. Ngumbah leungeun dua teh babarengan. Nepi ka mana ilal ku aini. Kapna didomahkeun ilal ku aini sarta dua pigelang pergelangan gitu. Ai ma'al ku ain ila nabi makna ma'a jiga ieu mah dina ngumbah leungeun. Non ngumbah leungeun teh pan ilal mirfaqaini. Nah itu ila teh teu nepi ka siku dua lain nepi ka bahasana tapi sarta siku dua ilana dimanaan ku ulama bimakna ma'a bisi siku teh sekedar dipake bates tuluy batesna teu dikabawa gitu matak ieu mah dibawa jeung batesna matak sarta siku dua tah ieu mah sarta ku ain pergelangan. Maksud pergelangan teh di tengahna aya al admu alladhi yali ibhamal yad tulang anu nyanding kana jempol. Aya teh meureun aya popotongan ieu tah. Popotongan. Teh pergelangan ieu gitu. Jadi kokocok leungeun teh minimal nepi ka dieu tah, nepi ka popotongan. Jadi popotonganna bawa. Ngarang hiji deui. Ilal kuain ma'a tasmiyati sarta maca tasmiyah. Naon tasmiyah teh nama lain tina bismillah. Bismillah teh namana teh tasmiyah. Al muqtarinati anu ngabarengan tong anu dibarengkeun lah. Anu ngabarengan biniyati kana niat. Artina sunat maca bismillah jika kamari disunahkeun berbarengan jeung pasejaan dina hate. Nun dimaksud niat di dia lain niat lapad tapi niat hate. Sabab lamun bareng antara bismillah jeung niat lapad rek kumaha barengna. Ayeuna bismillah heula nawaituna terakhir meureun. Nawaitu heula bismillah terakhir moal bisa bareng. Tapi lamun niat dimaknaan niat dina hate bisa. Dina letah mah bismillahirrahmanirrahim dina hate mah ngretegkeun niat abdi wudu gitu. Niat abdi ngalaksanakeun sunah wudu. Maksudna teh terus meureun niat lapadna kumaha sabada eta nu kamari teh geuning nu poho deui ai saliwat mah nya poho ma'at tasmiyati al muqtarinati biniyati anu ngabarengan biniyati kana niat. Wa in tawaddoa sanajan wudu itu jalma
disunahkeun ngumpah dampaleungeun memeh ka kemu teh tetap sunat sanajan ieu jalma teh wudu min nahwi ibrikin tina saumpamana kendi. Kumaha ari wudu tina kendi atawa bahasana teh henteu tapi aya bahasa nahwuan nyontoan di antara contoh teh sanajan wudu ngagunakeun saumpamana kendi rek naon contohna mah rek keran oge sarua keneh bermakna kendi dina harti lamun urang wudu teh teu langsung nyokot ngodok kana caina tapi langsung caina nu nyampeurkeun model tina gayung atau tina kendi pan beureun eta mah bisa urang teh leungeun hayang wudu teh teu kudu diasupkeun kana wadahna da tinggal di deg-degkeun hungkul termasuk dina keran teu kudu langsung ngodok kana bak puterkeun tah leungeun teh pan langsung gitu ya langsung bijil pan karek di cabak saeutik kaluar najan wudu tina saumpamana kendi nah make najan wudu tina saumpamana kendi pan ari kokocok leungeun istilahna ye pan urang teh sunat kokocok leungeun ayeuna lamun teu ngagunakeun kendi atawa keran otomatis leungeun teh dikitukeun diasupkeun bisi leungeun ieu aya najisan atawa ragu dina sucina tuluy ku urang dikodokeun matak sunat memeh wudu teh ngumbah leungeun heula memeh diasupkeun dianclomkeun kana wadah meunang atuh urang ngodokeun leungeun kana wadah meunang najan wadahna leutik oge ember urut tibang ember urut cet leutik teh dikodokeun di kitu meunang ngan urang kudu inget di dinya nalika ieu teh urang dikodokeun ku sabab ieu mah caina saeutik kudu urang tujuan ieu ngajadikeun alat dijadikeun diniatan gayung. Jadi pas ngodok teh urang mah lain rek ngumbah leungeun, ieu mah alat teh ngumbah mah di luar gitu. Bisi lieur geus entong. Nu babari we. Artina ieu mah bisi lempok, bisi ningali gitu. Bisi ningali hek aya ustad ternyata geuninganan wuduna teh sakitu ember leutik kurtibang 5 liter ember nu hideung teh ya. Eta wuduna teh dikobok kawas kitu, eta meunang apal carana mah, ngan teu apal cara entong. Bisi mustakmal cenah pun gitu ai teu apal cara ari apal cara merek gaya kumaha wae ge meunang wudu teh gitu wudu teh anda wudu au alima atawa sanajan yakin ieu alimana bimana tayakkona aw alima atawa sanajan yakin jalma tuhrohuma kana sucina itu kapain sanajan urang geus yakin atau yakin kana sucina dua dampaleungeun artinya rek diasupkeun teh ada mah yakin tadi geus dikumah tetep rek kudu mah kumbah we jika rek dahar gitu disunahkeun memeh dahar teh ngumbah dua leungeun kokocok gitu ada urang mah leungeun lagi da teu kotor bieu ge tas mandi wajib piraku kotor deui can naon ieu pamana tetep rek ngamimitian dahar mah sabab ieu sunnah disebutna sunnah mustaqilah sunnah mustaqilah teh sunnah anu mencil teu nyambung jeung nu sejen tetep ngagawean eta mah sunat jadi teu ningali sugan meureun sunnah teh lamun kotor atawa aya alasan teh henteu sunat teh pokona rek kumaha wae kaayaanana najan yakin dampaleungeunna leung eta naon suci tetap sunat dikumah lilit tibai karena turut ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab Kangjeng Nabi nyontohana gitu pasiwakun tuluy disunatkeun siwak ieu mah masih keneh eta nyambung kana sunnah tasmiyatun pasunna ghuslul kafain pasunna siwakun atapna nyambung kadinya tuluy disunatkeun siwak naonana ardon lebarna pil asnani dina pirang-pirang huntu mun aya huntuan mun eueuh najan eueuh huntuan sunat siwak najan eueuh huntuan jadi tadi khususkeun keur nu boga huntu ieu mah nu teu boga huntu ge sunat disiwak ai siwak teh tina sakaya suku
sakaya non hartina teh ngagosok gitu. Pasunahan siwak kunaon bae nu penting kasar kasap gitu kunaon bae ai bahasa Ardon ya naon Ardon teh ngelebar pancing ai huntu urang ai panjang ka mana lebar ka mana huntu ti luhur ka handap naon panjang lebar atau panjang tah berarti sunat siwak teh teh lain berarti kudu kitu ieu tambahan matak di tengahna aya bahasa di sarahna gitu ieu bahasa Ardon teh sunat alusna mah make wau wa Ardon gitu ya di tengahna aya tadina nu aya i anahan tilu jajar ti handap walau qala wa Ardon lakana aula walau qala jeung lamun ngadawuh musonif matan yo Syekh Jainuddin orang India teh wa Ardon kana lapad wa Ardon jadi lain Ardon unggul make wau sabab makna bakal beda lakana aula tah yakin kabuktian itu lapad wa Ardon aula eta leuwih utama naon sababna idhuwa sunnatun mustaqillatun idhuwa lantaran ari itu bahasa Ardon sunnatun eta sunnah mustaqillatun anu mencil hartina sunnah mencil teh ngagosok huntuna sunat gaya ngagosok ngalebar teh kanan kiri kanan eta ngaranna Ardon ngalebar bisa anu gaya siwak kieu tah saya nu kieu tah kitunya mun gaya kitu gayana kaluhur kantong kaluhur ka handap kagigir ngeunaheun mah sama aja ya hah tong kaluhur ka handap emang gayana kagigir terus nyambung li khobari karena ayat hadis li khobari idas taktum pastaku Ardon idas taktum di mana nyiwak aranjeun pastaku tah kudu nyiwak anjeun Ardon kalawan melebar gitu kalawan ngalebar jadi ngagosok huntuna sunat gaya ngagosok bari ngalebar gitu kagigir ka kanan ka kiri eta ge sunat berarti lamun aya jalma ngagosok huntu mang siwak tapi kaluhur ka handap pasunahan siwak mah tetep menang ngan teu meunang pasunahan ngalebar gitu teu meunang pasunahan gaya gitu wayujiu tah ieu bahasa wayujiu jeung nyukupkeun itu siwak naonana tulan manjang teh berarti kaluhur ka handap dah huntu mah huntuna manjangan teu kagigir manjangan teh ti luhur ka handap kaluhur tah berarti kieu tah ieu ge meunang pisiwak teh pasunahanana lakinnahu yukrahu lakinnahu tetapina ari itu tulan lamun kaluhur ka handap kurang alus yukrahu eta dimakruhkeun itu kaluhur ka handap yang kemah malam Jumat teh tong kaluhur ka handap agigir bisi rek ngaji yasin disunat siwak gitu tah kieu wae tah nah kitu tah paling babari kumaha carana ieu gaya siwak ieu gayana aya lain deui sabab dina siwak teh teu hiji pasunahan teh mun urang apal termasuk gaya nyekel siwak teu leuwih tina sasibron sajengkal cenah sunatna teu leuwih tina sasibron sajengkal disunatkeun bisi rek sameter ge pek teuy alusna gitu naon sababna sabab lamun siwak ieu kayu ngagunakeun kayu siwak ya leuwih ti sajengkal lamun dina paleuwih tina sajengkal teh setan teh sok cicing di dinya cenah oh nyanggo cuci udah itu mau setan tina digebugan gitu tah terus naon nyekelna ieu nambahan sunat teuy ramon nu tengah tilu di luhur anu ieu nu dua tadi handap nah ieu cingir di handap dingin jempol ya nyekelna kieu jadi lamun urang nyekel kieu ge teu naonnya jadi pasunahan kieu oge
ngan teu meunang gaya. Jadi kemah euceul gayanya kalau kieu. Disirek disiwak gitu. Ramo di luhur. Eta ieu. Gayana kieu. Disiwak ieu mah nyekelna kieu. Dohiron nyambung nih kasih si deui. Dohiron barianan luarna wabatinan jeung barianan jerona. Artina huntu bagian luar, huntu bagian jero. Nu apik mah kos kitu tah. Luar jero teh. Watulan jeung dina panjangna. Tah mah manjang ieu mah ya, henteu kagigir, tapi manjang. Ngusapkeun siwakna teh dina naon? Pilisani dina letah. Letah mah ieu. Gitu tah. Jadi apa ai kagigir mah kieu tah? Nah, henteu kieu mah kieu. Ti jero mun bisa colokkeun ka jero, kade jero teuing. Sok muncrat. Hayang babari ya gayana Habib Umar bin Hafid. Biasana santri-santrina siwak nate gaya ngagosok nate angka 8. Angka 8. Mulai di tengah gitu. Ka kanan lah. Mi kaluhur lah kaluhur. Ka handap. Tuh angka 8 kaluhur deui ka kiri. Nah. 3 kali. Hiji ge beunang hiji oge 3 kali. Di tengah. Gitu lah terus ada lawan panaya non rakaatun bisiwakin khairun min sab'ina rakaatan bi ghairi siwakin. Salat naon bae sarakaat teh leuwih hebat 70 kali lipat tinimbang 70 rakaat teu make siwak gitu. Salat sarakaat make siwak leuwih hebat tinimbang 70 rakaat tanpa siwak. Jadi lamun si uday salatna 2 rakaat tahajud umpamana ating salat isya ngodoan po tengah peuting teh si ketum tahajudna teh sabaraha 140 rakaat. Ieu lamun bahasa keterangan nu sarakaat pan aya bahasana teh ini rakaatani bisiwakin, aya bahasa rakaatun bisiwakin. Lamun bahasa rakaatun bisiwakin berarti sarakaat ngagunakeun siwak leuwih hebat tinimbang 70, lain sarua jeung 70. Tapi leuwih tinimbang 70 rakaat. Berarti mun saurang salat kur 2 rakaat, anjeunna ngagosok heula huntu, nu saurang mah 140 rakaat tahajudna teu ngagosok huntu. Hebatkeun nu 2 rakaat eta. Gara-gara naon tah? Gara-gara ieu teh nu kieu tah gogosok. Gara-gara ngagosok. Termasuk salat fardu. Matak pentingna gogosok heula teh. Ngan bisi nu kieu eueuh, di hareupna aya keneh gitu. Naon? Masih maju. Lil khobari karena aya hadis as-sahih anu sahih. Kumaha laula an asukqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wuduin. Ya termasuk diantarana siwak anu dianjurkeun pisan anu muakkad gitu. Diantarana nalika urang rek wudu. Laula an asukqa lamun mah henteu ari yen sanyana ngaripuhkeun kaula. Wah, laula anna suqa lamun mah henteu ari yen sanyana ngaripuhkeun kaula, ngamasakohkeun. Lamun mah henteu ari yen sanyana ngaripuhkeun kaula. Lamun henteu ari yen sanyana ngaripuhkeun kaula. Ala ummati ka umat kaula eta maujud. Ala ummati ka umat kaula pan aya non laula mau khobarna maujudun dipikeun. Laulaka lama khalaqtul aflaq lamun mah henteu ari anjeun eta aya, lamun mah henteu ari anjeun eta aya gitu. Lamun mah henteu ari yen ngamasakohkeun atawa ngaripuhkeun kaula ala ummati ka umat kaula eta maujud la amartuhum tah yakin marentahkeun kaula. Tah yakin marentahkeun kaula hum ka itu ummati. Marentahkeun bisiwaki kana siwak. Lamun teu ngari ripuh maka ku kami bahasa marentahkeun teh da
aya parentah eusina dua, hiji kana wajib arahna teh parentah teh, nu kaduana kana sunat eusi parentahan, sarua jiga larangan. Mun aya larangan eta teh bisa jadi kana haram bisa jadi kana makruh. Urang teu bisa ngabedakeun teuing arahna kana haram teuing kana makruh ieu teh. Teuing Kangjeng Nabi marentahkeun teh teuing kana wajib teuing kana sunat ieu teh arahna teh kanyahoanana ulama anu bisa nafsirkeunana. Tak teu bisa model bahasa kawas kieu ya. Guslul Jum'ah hakun wajibun ala kulli muslimin. Mandi Jumat teh eta teh hak, eta teh wajib ka setiap jalma Islam. Coba he mun bahasana eta wajib di hartian wajib. Ieu mah hartina sunat ngan saking ku kacida dikeukeuhkeun pisan nepi ka dibahasakeunana wajib. Malam ini Indonesia melawan siapa? Wajib nonton. Kiraku wajib aing teu nonton dosa meureun. Eta mah lain wajib karena dosa saking ku keukeuhna. Saksikan konser Ustadz Ridwan. Umpamana ya gitu. Wajib nonton, masuk aya dibahasakeun wajib. Saking ku kuduna gitu. Inda kulli wudu'in dina nalika saban-saban rek wudu. Inda kulli wudu'in dina nalika saban-saban wudu. Dina nalika saban-saban wudu. Ngan lamun dina wudu mah etana teh naon? Letakna teh sabada kokocok leungeun memeh kakemu. Abdolna sunnahna siwak teh geus kokocok leungeun heula ti heula, tuluy make siwak, tuluy kakemu. Jadi samemeh kakemu pokona mah tempatna siwak teh. Maksudna marentahkeun anu matak ngariripuh ceuk Kangjeng Nabi teh naon cenah? Ae amro ijabin. Tegesna mah kalawan parentah ngawajibkeun. Tegesna mah kalawan parentah ngawajibkeun. Berarti bahasa la amartuhum teh dihartian seandaina lamun kami teu sieun ngaripuhkeun umat kami maka ku kami rek diwajibkeun siwak teh ngan ku sabab kana karunya tiap kali rek kudu riweuh kudu ngogosok deui nya geus lah moal aya diwajibkeun mah ngan jadi sunat. Tah ieu teu nyebut sunat henteu ieu teh. Teu nyebut sunat ngan ku ulama di tafsiran bahasa Kangjeng Nabi jiga kitu teh eta teh arahna kana sunat. Wayah sulu jeung hasil itu siwak. Hartina kaabdolan siwak bakal hasil bakal beunang bikulli khosinin kusaban-saban anu kasar. Kusaban-saban anu kasar. Walau sanajan kabuktian ieu khosin. Sanajan kabuktian ieu khosin binahwi khirqatin eta tetep ku saumpamana lamak kain orang weuh-weuh teuing teu mawa siwak da atuh ku sorban nu kasak atau ku lamak ku naon ku baju ku anduk au usnanin atawa ku sikat WC mau sikat kieu mah ngasaku teh ngan padilahna jauh lamun ngagunakeun salianti kayu siwak teh bahasa naon eta nama naon teh pan kayu aroknya kayu arok teu kudu ku eta wae ku naon wae di urang loba korma tah ngagunakeun palapah korma bisa aya di tengah nata naon di encan lah au usnanin wal udu jeung ari kayu aula ay abdolu eta leuwih utama min goirihi tinimbang salianti ud aud ngelin aud teh ud bidomil ain sok sadenge-denge teh apa wal udu jeung ari kayu abdolu eta leuwih utama min goirihi tinimbang salianti ud. Berarti lamun urang make anduk make naon dibandingkeun jeung ngagunakeun kayu eta utamana gunakeun kayu sabab geuninganan pernah ku profesor Jepang ditaliti biasana orang Islam mah sok ararunik teh ieu pagaweana teh termasuk dina naon dina lamun urang kaletak anjing atau baju boh naon bae gitu naon sababna make aya taneuhan
kudu wajib we make taneuh salah sahiji tinu ieu teh maksudna taneuh teh lain taneuh dipurulukeun, taneuh dibaseuhan, diaduk jeung cai, tuluy caina cai kiru. Kumbah kana bagian anu kakeunaan ku najis anjingna gitu. Lain taneuh dipurulukeun lain, tapi taneuh nu dicampuran cai nu campuran taneuh. Matak lamun cai punagara karek anyar datang pan kiru. Geus teu kudu dicampur-campur ku taneuh deui da geus tah mah. Nah itu. Atawa urang ayeuna babari ngaleungitkeun najis anjing teh babari pisan. Orang pan usum di sawah ya usum leutak. Seperti suku nincak tai anjing. Gampang tinggal lumpat dina eta dina leutak. Pan luhurna aya cayan jero leutak. Lumpat kitu kudu ngohojo-hojo dinyiapkeun teh kudu kikituan. Babari jelem tak emang supaya yang menang ganjaran mumbah nincak tai anjing ngahaja dileyet teh anjing teh. Ngarak sama lawan wajib dikumbah ku tujuh kumbahan, salah sahijina kumbahan teh dicampuran ku taneuh. Tadi taliti ku profesor eta naon sababna aya naon, ternyata dina najis anjing teh aya sesuatu model kuman bakteri anu moal bisa paeh ku naon oge kecuali ku taneuh. Kapang gitu ditaliti masingku sabun masingku naon ge moal paeh moal beunang ku taneuh mah ternyata paeh. Oh pan baheula mah teu nyaritakeun bakteri kigituan, geus jalankeun we kieu carana kitu unggul gitu. Ternyata ditaliti termasuk kayu siwak kayu kieu tah. Ieu leuwih utama cenah. Naon sababna di antara teh ditaliti ku profesor, lain isal nu nalitina. Nyokot manehna cai sagelas tina wahangan, tina sungai kotor, ditingali ku mikroskop. Naon teh paragi nu leutik-leutik. Ternyata bakteri hungkul. Nyokot siwak nu kieu asupkeun kana eta kana gelas tungguan teu lila parahe. Aya naon di dina kayu kieu? Matak aya nu sok dipake bahan keur odol nya campuran kayu siwak jeung sabangsana. Matak nyeri huntungnya mana ku ieu tah? Gegelkeun, gel tuna we antepkeun. Ieu sina cayan heula, gegelkeun antep we tuna. Saminggu mah antepkeun. Eta teh da ari nu sok nyiwak mah nyeri huntu moal. Sabab eta teh kuman huntu teh kacida ieu teh jeung ieu teh musuh. Kuman huntu teh. Nu sok nyeri huntu mah tara disiwak atawa disiwak kosong tapi teu ngagunakeun ieu. Paling rek salat kitu. Menang ari padilah eta mah ngan padilah ngilangkeun kuman moal. Sabab ieu mah beda. Tak memang ka mana-mana gagayem kieu tah. Nya wa yahsulu bi kulli husnin cenah wal ulmin wa aulahu jeung ari pangutamana itu durrihi eta anu boga ambe atau yibi anu seungit wa abduluhu jeung ari pangutamana itu durri jeung ari pangutamana itu anu ngaboga nambu anu seungit kadinya lumpatan teh entong kana ari siwak pangutamana ku kayu sok sanajan ku salianti kayu ge meunang ngan kayu pangutamana nu ngabogaan ambe seungit nu ngabogaan ambe seungit loba rupana nu pangutamana teh al aroku eta kayu arok anu sok dipake kayu siwak teh ngaranna kayu arok gitu ngaranna. Pangutamana kayu arok cenah. Tadi tengahna aya di tengahna runtuyan. Naon? Kayu-kayu siwak ya jerat. Genep belas di luhur. Lobang ngitung na gini. 16 baris di luhur, 15 atulah dikurangan hiji. Naon wa abduluhu na jero kurungna ay abdulu dirrihi al araq wal hasilu tah wal hasilu jeung ari hasilna kesimpulanana gitu. Annal listiaka bil araq eta yen saanyana nyiwak bil araqi ku araq ku kayu araq abdulu eta leuwih utama tinimbang ku salian eta. Itu lamun diayakeun mah. Lebih utama summa bijari dinahli tuluy ku palapah
korma. Palapa korma teh aya peringkatan. Si awa teh da orang korma di orang jararani iya tangkal nama. Summa jaituni tuluy ku tangkal jaitun. Tah, tangkal jaitun oge bisa dipakai eta si kayuna teh keur gogosok huntu. Summa dirrihi at-thayyibi tuluy anu gambogaan ambe. Summa dirrihi tuluy anu boga ambe at-thayyibi nu seungit. Naon bae tapi lain sesengitan. Ya bisa jadi. Tapi lain sesengitan. Soalnya lamun ngelamun orang nyiwa ngagunakeun kayu memang ieu mah sesengitan eta mah engkena matak nimbulkeun atel cenah huntu teh. Tuluy huntuna bakal beak. Pahit tah mah. Setik deui. Summa goirihi tuluy ku salianti nu dicaritakeun. Salianti madkur min baqiyatil idani. Tina sasesana pirang-pirang kayu. Naon kayu naon bukan nama. Tapi ku awi mah teu alus. Isi awi. Da awi mah dipake nyiwak goreng teu alus. Tuluy dipake nyeuhil oge tah non sok ceuhil bahanna tina awi teh goreng alus teu alus. Ku kayu we. Tanyakeun ka si ketum tah. Jadi lamun sunat pantas dahar nyeuhil disebutna teh takhallul gitu. Sunat nyeuhil. Kan aya dina ieu mah gitu dahar nyeuhil teh hindari alat nyeuhil anu bahanna tina kosong. Non kosong teh model bambu. Eta mah makruh. Bisi urang keur boga rumah makan meuli kayu etana paragi nyeuhil entong kudu bahan awi. Loba nu aya nu tina ku kayu ayeuna mah. Aya nu teh tina kayu gitu. Lain bahan awi. Awi mah goreng, mata kada huntung ngarusak. Dina siwak ge termasuk dilarang. Pan ayeuna lamun ningali dagingna masih si naon si awi teh lamun dipepek goreng pan kios kieu teh sarua. Tapi teu halus teh mah, dipake nyiwak goreng. Lain karaka ieu jadi nimbulkeun kana panyakit. Komo ku hinis sama entong eta dipake nyiwak. La bi usmuihi walau khasinatan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.